أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وكلا فضلنا على العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له
Sulaiman wa Ayyub wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Ya Allah ala muradi. Wa tilka saran ali ibu hujjah. Ternyata hujjatuna hujjah kami lamun Gusti allati ihtajab biha Ibrahim ala wahdaniyatillah, anu mana kanjeng Nabi Ibrahim make hujah eta hujah nyale nuduhkeun kana kawahdaniyatan Gusti Allah Ta'ala. Alasan-alasan dalil burhan atau dalil anu disusun ku kanjeng Nabi Ibrahim eta teh lain karangan kanjeng Nabi Ibrahim, tapi berdasarkan wahyu di Gusti bin ufulil kawakim kaukab di ayat mata di tebentang ditunjukkan tuh itu pangeran kami itunya geus kitu suruh geus kitu aya bulan itu udah tuh bulan itu pangeran kami suruh deui wae terus kali. Nah itu teh kanjeng Nabi Ibrahim make hujjah eta make dalil eta untuk nunjukkeun kana kawahdaniyatan Gusti Allah teh lain menangaran kanjeng Nabi Ibrahim, tapi berdasarkan wahyu ti Gusti Allah. Gusti Allah hujjah itu hujjah kami. Ataina eta ataina maparingkeun kami ari itu hujjah kami teh hujah nanti kami dibikin ke kanjeng Nabi Ibrahim teh eta teh ataina maparingkeun kami lagun jeung Gusti Allah akan eta hujah Ibrahim ka kanjeng Nabi Ibrahim. Arsyadnahu laha hujjatan ala qaumi, dituduhkeun ka kanjeng Nabi Ibrahim, dibikeun ka kanjeng Nabi Ibrahim, diwahyukeun ka kanjeng Nabi Ibrahim itunya supaya bisa maduan bisa ngelehkeun karena alasan-alasan anu dijieun ku kaumna. Diajak mikir kaumna teh narfa'u ngangkatkeun kami jeung Gusti Allah darajatin kana pirang-pirang darajat man ka jelema nasya'u ngerasakeun kami. Ku kami diangkat sebagian manusia martabatna luhur, sebagian dia aya di kejadian. Itu bisa darajatin bisa darajatin man nasya. Nah, tak nanti bisa pakai tanwin, bisa itu memakai tanwin itu kan, itunya. Itu pakai tanwin ayat sampai qiraat itunya. Ahlul Hijaz, Ahlul Basra, Ahlul Syam, memakai tanwin ayat ahli Kufah. Mana tadi teh? Inna rabbaka hakimun alim. Inna rabbaka saestuna pangeran, ari pangeran aja wahai Muhammad, ibu Muhammad. Nah, keur nyaritakeun ka Nabi, nyaritakeun ka Nabi Muhammad. Inna rabbaka saestuna pangeran aja wahai Muhammad eta hakimun dan anu penuh hikmah
aturanana sagala rupa damelanana sagala rupa pidamelanana itu pasti naik iman. Alimun tur maha uninga ieu pangeran ka sakabeh makhluknya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa wahabna jeung maparin kami lagu jeung Gusti Allah lahu ka Ibrahim Ishaq ka Nabi Ishaq wa Yaqub jeung Nabi Yaqub tegasna ibnahu putra Nabi Ishaq ya turunan paringan turunan Nabi Ibrahim teh Nabi Ishaq itunya. Wa Yaquba hari Nabi Yaqub itu incu berarti Yaqub kulan kasaban-saban saiji din humati sapir Yaqub hadaina nuduhkeun kami agung Gusti Allah paparin hidayah terus dipaparinan zuriyah paparinan turunan anu sadayana menang hidayah ti Gusti Allah. Wa Nuhan oke kala Nabi Nuh hadaina nuduhkeun kami agung Gusti Allah min qablu samemeh ka Nabi Ibrahim Nabi Nuh mah wa min dzurriyyati jeung ti sebagian zuriyah atau turunan kanjeng Nabi Nuh nya Daud maparin hidayah dia maparin hidayah di Gusti Allah ka kanjeng Nabi Daud. Wa Sulaiman jeung kanjeng Nabi Sulaiman putrana kanjeng Nabi Daud. Wa Ayyuba jeung ka Nabi Ayyub wa Yusuf jeung kanjeng Nabi Yusuf putrana kanjeng Nabi Yakub. Wa Musa jeung kanjeng Nabi Musa wa Harun kanjeng Nabi Harun. Wa kadzalika katanya itu seperti maparin balas atau ngabalas kami lagu ceku salahum ka para nabi najzi bakal balas kami al muslimina ka jalma-jalma anu gawe hade-hade. Para nabi di paparinan hidayah parinan zuriyah anu saoleh jadi nabi deui menang hidayah di zuriyah tapi da teu kabeh sebagian ukurnya da aya di antara zuriyah nabi turunan nabi tapi henteu menang hidayah sehingga contoh seperti Kanan gitu nya itu Kanan kurang kumaha diajak mama najzi bakal ngabalas kami nabung cikusal al-musini kajalma-jalma anu hade kami. Wa Zakaria jeung ka Nabi Zakaria wa Yahya jeung ka Nabi Yahya putrana kana Nabi Zakaria. Wa Isa oleh ka Nabi Isa bin Maryam. Itu Isa mah nisbat teh ka ibuna da teu aya bapak nah asli ya mata aya bapak teh asli zaman aya nama loba dengan nisbat ka bapak teh memang bapana aya tapi nasab teu luhuk ya bisa kitu nasab teu luhuk bisa lamun reuneuhna memeh kawinan terus timimiti diakad dan datang ka lahir teh kurang ti aqalul hamli kurang 3 bulan maka eta budak teh statusna lain anak nu ngawin indungna ngabudak teh nganisbatna teh ka indungna dan ka bapakna komo lamun kawin keuna budak geus lahir mah jadi lamun misalkan timimiti akad datang ka borojol teh kurang 3 bulan maka eta anak teh nganasabna teh ka indungna aya tah teu aya aya lagi kasus teu aya di antarana anu kudu dina akteuna eueuh ngaran bapaan riweuh
nikahna tahun teh dirobah ku tulisan teh. Wah, ditelusuri ka itu ternyata si eta teh hamil di luar nikah geus kaluar teh di kurang 3 bulan. Sehingga ada hari saya tetap paspor. Aduh, butuh sidang lah. Aduh, ini sambil beri di baik. Nah, rese. Ribut. Dan kepan ku sabab nasab teu luka bapakna, maka lamun dikawinkeun teh nu jadi walina teh wali hakim. Wali hakim menjadi wali teh. Walaupun ayah adikna lalaki gitu. Lanceuk itu beunang. Lanceukna adikna, aya lanceuk nama. Pan eta mah ieu na di luar nikah. Nemeh boga lanceuk we. Adik bisa kudu ku wali hakim. Wali hakim. Riweunya. Tapi tong kita merakeun kudu make kode itu sabab aib Iya, betul. make kode ada singgeliknya terutama lamun budakna awewe ai lalaki makan dari walian lalaki makan anggar lamun nasab teu luhuk berarti lamun nasab teu nyambung berarti kena kadituna teu meunang warisan. Lalu anak lelaki itu pas bagi waris teh ada dewek mah teu meunang warisan lahir lagi di luar nikah terus nasabna teu nyambung ka bapak-bapana pae teh nya geus teh teu meunang indungna. Tega-tega gitu lagi. Cirian terutama lamun undangna awewe. Kanjeng Nabi Isa tujuh ana zuriyah kana walu auladal binti. Zuriyah teh ngaran zuriyah mah turunan. Lain nasab zuriyah itu termasuk turunan awewe. Zuriyah urang boga anak awewe terus boga incu ti anak awewe incu lalaki ti anak awewe eta teh teu nganasab ka urang tapi kaasup turunan urang nya itu lain nganasab maka bapakna. Wa Ilyasa jeung kanjeng Nabi Ilyas bin Harun putra pamungketna Nabi Harun. Kulun ari sakabehna di para nabi eta minas sholihin di sebagian jalma-jalma anu saleh. Wa Ismail jeung Nabi Ismail putra kanjeng Nabi Ibrahim. Wa Yasa Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut bin Harun. Nabi Lut bin Harunnya. Lain Harun kan teh. Ainu putra kanjeng Nabi Harun masa? Nabi Ilyas. Putra kanjeng Nabi Harun mah Nabi Ilyas. Ai kanjeng Nabi Lut mah putra na Harun bin Harun. Harun teh dulurna kanjeng Nabi Ibrahim. Itu mata ketika para malaikat erek ngahancurkeun kaum Nabi Lut kan mampir heula ka Nabi Ibrahim. Mamang eta teh. Buka mamang buka wa lah pokona mah. Anak dulur. Mamang teh kanjeng Nabi Ibrahim teh. Kanjeng Nabi Ibrahim teh boga dulur lalaki ngaranna Harun. Itu Harun teh boga anak karena Nabi Lut. Wa kullan jeung kasaban-saban sahiji para nabi kabeh faddalna nunggulkeun kami langsung jeung Gusti Allah alamin ngelehkeun sakabeh alam di dunia kalawan ka nabi sehingga martabat para nabi martabat dia di atas
kabeh alam, termasuk malaikat. Itu Rasul dia. Terus,